أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Atawa kaum anu geus teu ngadenge kana dakwahna para ulama-ulama mah teu didenge dakwahna tu mangga bae nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah sapira kaula mangalaksanakeun parentah wungkul tapi akibatna engke nah ieu angin akibatna ke sene akibatna ke banjir akibatna ke gempa akibatna ke dan lain-lain sebagainya. Urang kuari teh keur dibere coba ku Gusti Allah banjir di mana-mana. Gempa teu eureun-eureun. Harga teu jelas kuari teh. Sok geura. Ayo kabari ieu teh atuh geus aya Covid. Nyata jelas teh yakin kaulan wagung cek Gusti Allah geus binasa. Geus garusak al-qurun umam ka umat-umat ke generasi-generasi baheula min qablikum sameme aranjeun kabaya alam Makkah teh Mekah kitab kali Mekah lamma walamu ketika umat nu baraheula teh zalim kazaliman nabi syirki dengan kesyirikan teu percaya bahwa pangeran teh Allah anu nyiptakeun langit jeung bumi ente percaya kana karasulan jeung kanabian bahwa rasul teh diutus ku Gusti Allah nabi teh titah dakwah ku Gusti Allah teu percaya akibatna dicemooh para nabi para rasul teh lain dituturkeun endahan dimusuhan dieun kekuatan untuk memusuhi rasul jeung nabi perang umat-umat nu baraheula tapi unu menge kabeh ge artina eleh walaqad ahlaknal quruna min qablik. Jai ahli Mekah cek ngomong urang awas jakeun Muhammad ubat tu baraheula bangkawarah ketika turun rasul dakwah lain nurut padahal dibere mujizat tapi tetep bae ngalawan malah nyeun kekuatan ngalawan lah ka rasul aing cek Allah akhirnya dibinasa dihancurkan ku Gusti Allah ke diharap geura nu geus kaliwat kurang kaum Nabi Hud beak angin jeung ku seuneu di kumaha coba kaum Nabi Musa baheula ngalawan ka kangjeng Nabi Musa ngubrus ka laut hayu tah ieu awas urang Mekah udah sambarangan begitu turun kangjeng Nabi dakwah kangjeng Nabi itu urang Mekah teh lain nuturkeun ka kangjeng Nabi lain nurut hanya segerintil dua gerintil nu lainna mah marangan musuhan ka kangjeng Nabi hingga kangjeng Nabi angkat kaki teh Mekah ka Madinah eta teh gara-gara diperangan awas umat tu baraheula ngalawan ka Rasul disiksa ku Gusti Allah mah jauh urang Mekah ge ngalawan ka kangjeng Nabi Muhammad disiksa ka jeung kumaha malodar parae selanjutnya kebelah dieuna pejuang-pejuang anu memang geus aya izin ti Gusti Allah memperjuangkeun agama kemudian dimusuhan moal kebal deui rasakeun ge siksa ka jeung kumaha ieu kan urang ngeri tah lamun kos kitu teh sieun sebenarnya mah ieu dua turuna siksa teh nomor kahiji lamma zalamu zalim dengan kesyirikan-kesyirikan dua wa makanu liyuminu teu ariman tetep bae dengan kesyirikan-kesyirikan anak kekafiran-kekafiran anak sehingga dakwah teh langsung dimusuhan nah alamun nya jelema geus dakwah nu bener haju dimusuhan ieu tinggal tunggu bae kerusakan ti Gusti Allah mantap ngeri urang sing hade nah ieu ayat teh walaqad ahlaknal quruna yakin nyata kaulan wagung geus kabinasa
ngarusak dengan kerusakan-kerusakan ku aing diturunkeun ku angin teh ku seuneu teh ku gempa teh ku banjir teh ku berbagai-bagai siksa umat-umat nu baraheula generasi-generasi nu baraheula mingkobiku meme aranjan kabeh ahli Mekah ketika orang Mekah ketika kaum-kaum nu baraheula teh zalim dengan kesyirikan-kesyirikan kekafiran-kekafiran waqad ja'atum rusulun nyata datang ke manehana para rasul-rasul bil bainati dengan membawa nyata bukti-bukti anu nuduhkeun kana kebenaran rasul teh pemakan liuminu pemakan jeung teu aya maranehana teh imankeun nah ku ayana zarolim ku ayana teu iman ku Gusti Allah teh dakwahna para rasul teh dahan dimusuhan disiksa ku Gusti Allah kadzalika najzil qaumal mujrimin atuh kitu keneh sakumaha kaum-kaum nu baraheula umat nu baraheula disiksa ku kaula cak Gusti Allah atuh sarua bae urang Mekah ge najzil qaumal mujrimin kaula bakal males ka kaum anu darora kayane kafir-kafir atawa kaum anu geus teu ngadenge kana dakwahna para ulama mah teh didenge dakwahna tuh mangga bae nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah sapira kaula ngalaksanakeun parentah wungkul tapi akibatna engke nah ieu angin akibatna ke sene akibatna ke banjir akibatna ke gempa akibatna ke dan lain-lain sebagainya. Urang kuari teh keur dibere coba ku Gusti Allah banjir di mana-mana. Gempa teu eureun-eureun. Harga teu jelas kuari teh. Sok geura. Ayo kabar ieu teh atuh geus aya Covid. Nyieun was-was kan ka urang. Corona ieu teh mendunia di mana-mana. Akibatna dana kabeh atuh pake nutupan corona. Alhamdulillah masyarakat teh terima kasih banyak lantaran kabere ku dana corona. Tah ulah seuri atuh sia aing heran. Ih, mata aing ulah seuri ana. Aing ge sabaraha aing seuri sabaraha. Tah ieu kan akibat corona ieu kan cocoba ti Gusti Allah. Cocoba ti Gusti Allah. Terus dicat sakedeung deui bakal naon deui. Cuman kadang-kadang merenung ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb. Ulama mah dakwah teh sakadar dakwah bae ge aya teu aya didengekeun teu didengekeun atuh geus janggakeun sadaya-daya. Kumaha lamun dimusuhan atuh sapira ulama? Henteu boga kekuatan ulama mah. Nu boga kekuatan mah jawara. Boga kekuatan mah pemerintah. Nu kudu dakwah teh kan pemerintah aslina mah nu neruskeun Kangjeng Nabi teh para sahabat. Khalifah ngaranna diteruskeun ku tabiin nu berstatus khalifah. Terus ku atbaat tabiin terus we khalifah kuat lantaran aya persatuan. Emangnya na boga kewenangan untuk dakwah sehebat-hebatna jelema dakwah kemudian teu boga kekuasaan atuh sapira dakwah carita sakitu geus alhamdulillah ketika Allah mere hidayah mah aya bae manfaatna ngan ieu keur carita aslina mah atuh kan dakwah teh eta nah kuari nu dakwah teh dibusuhan faktorna nu mantak dibusuhan atuh loba ilah dan lain-lain sebagainya. Nah, tinggal engke orang nunggu kerusakan datang ka ayeuna. Rusak. Ilah. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Duh, kadang munding urang direnung rempan amat besi aya gempa. Urang geus nyaksian kan gempa Aceh, masyaallah tsunami Aceh. Neuleuh bangke, neuleuh harta asana eueuhna naonan ketika tsunami Aceh. Mobil seribu limpang bangke amal 200.000 manusia tepugu kuburan anu dikubur mah saya sok gerage ibahna ngabangun miliaran teh bea ku tsunami berat terasa nanaonan di hareupeun Allah teh keur memperlihatkeun kegagahanana di mata dunia tah nu kusia dibangga-bangga mobil tah hanyut nu kusia dibangga-bangga bangunan imah teh miliaran duit tenang di mana sia kan teu mikir tah kuari sia nage di pundak sia teh aya balok sabaraha balok hanyut kabeh jeung balok-balokna bea kabeh bagakeun ku sia awak sia berikut balok-balokna bea kabeh naon artina urang di mata Allah
orang takabur di hadapan Allah nanaona. Nah iya ketika aya wali Allah belah ditu da pisan barasul, belah ditu da nabi. Ieu mah belah dia ulama-ulama. Wali-wali Allah dakwah. Kemudian dihina, dicaci, dimaki, bahkan dianiaya sarua. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Sakumaha kaum nu baheula ngalawan ka Rasul, sakumaha kaum nu baheula didawahan ku Nabi teh endahan merangan nabina, sakumaha kaum nu baheula ketika didawahan teh teu percaya, padahal mah bari mawa mujizat-mujizat nu baheula ngalawan ka Rasul disiksa. Atuh kadzalika kitu keneh sakumaha kaum nu baheula tahun 2021 ge lamun ngalawan sarua bakal disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di negara orang mah aman, mudah-mudahan tentrem, mudah-mudahan kondusif, jauh tina malapetaka, jauh tina siksa, dijauhkeun ku Gusti Allah tina cobaan-cobaan anu berat, anu urang teu kuat narima cobaan. Geus atuh mudah-mudahan sejalan antara ulama jeung umarona. Lantaran rusakna umat adalah kurusakna pamarentah. Rusakna pamarentah adalah kurusakna ulama. Bibit kerusakan adalah ulama. Sakumaha nu dicaritakeun ku Imam Ghazali, rusakna umat kurusakna negara, yaitu pemerintah, rusakna pemerintah kurusakna ulama. Jadi biang keladi kerusakan mah ulama. Sakitu. Nek lumpat ka mamana ge kitu bae. Mentek ulama nu biasa disogok eta biang keladi. Nu kos kitu teh nu nyeun kerusakan-kerusakan. Anu hukum teh dirobah, tenang bae. Hukum Islam dirumpat, kalem bae. Padahal nyana posisina aya di ditu. Di mana di ditu? Di mana di ditu bae pokona. Tapi atuh cicing we urang mah sabira anak bawang. Urang mah sabira diulamakeun kitu mah kudu bodoh bae nu teu nyahoan bahwa urang teh sabarema lain ulama. Sabarema umat teh katipu nyaikeun ka jelema teh nu dikembur mah. Kulantaran eueuh deui kiai atuh geus jadi kiaikeun. Kos jelema nengan kuda, eueuh kuda himar ge dianggap kuda bae. Tuh kan. Leuh aing itu mah geus jelas sertifikatan ban kiai teh. Oh, bisa digadekeun sertifikatnya. Ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim. Tuluy kaula ngajadikeun karanjeun kabeh al maka khalaifa. Sepirang-pirang khalifah di muka bumi min ba'dihim sabada generasi nu baheula. Gusti Allah teh sabada generasi nu baheula teh dijadikeun pengurus-pengurus. Kabelah dieuna Kangjeng Nabi dijadikeun pengurus Rasul Nabi Allah Muhammad, Nabiullah Muhammad Rasulullah. Kebelah dieuna dijadikeun khalifah-khalifah, khulafaur rasyidin. Sahabat nu opat, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Kebelah dia tabi'in, khalifah-khalifah. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'di. Maksudna linanzura kaifa ta'malun. Supaya kaula neuleuh. Maksudna neuleuh teh kaula hayang nyaho. Maha cobaan rajin kabeh bertindak. Nah, coba urang teh kuari teh keur diperhatikeun ku Gusti Allah. Sanggeus nyaho. Rasul-rasul nu baheula umatna ketika teu nurut ka Rasulullah disiksa. Nyaho urang di zaman Kangjeng Nabi. Diparayan, dibunuh di medan laga, parae kafir-kafir teh. Ditawan dan lain sebagainya. Dah, kabelah dieuna. Khalifah, pemimpin. Aing keur deuleukeun cak Gusti Allah. Hayang nyaho. Coba sia ngaca henteu ka nu bara heula.
aing nggak jadikan khalifah teh sia nurut teu ka khalifah lamun nurut aman teu nurut disiksa sia aing teh keur neuleukeun hayang nyaho coba ka sia teh kumaha sia ieu ibarat kumaha sia teh nyieun contoh kumaha sia teh nyieun itibar apa teh sika nu bara heula tuh kudu dijadikeun itibar sebenarnya siksaeun Allah urang ngeri linanzura kaifa ta'malun wa hal ta'tabiruna bihim apakah anjeun nyeun ibarat ngabenerkeun ka para rasul baheula ngabenerkeun ka para utusan-utusan Allah nu kuari mah geus eueuh nabi geus eueuh rasul besi aya nabi deui talian mana cara ieu naon gara sing rentul kuari jarani nabi heran baru gak mujizat dia mah nu di Bandung mah mujizatna hebat kumaha hebat dah atuh bisa ngareuneuhan sagala eta kan mujizat cek nya teh tanpa kawin tapi reuneuh berak goblok urang ya tah ieu urang teh kieu ibarat kuari bade selewengkeun lalaon ge kumaha nafsuna bae Oko saya jelema jadi pengurus masjid jelema loba anu bare dararatang nyumbang ka masjid seunggeusna nyumbang loba eta duit teh ratusan juta musyawarah panitia masjid teh ahli tasawuf kabeh tiluan nya musyawarah urang kumaha cenah ieu duit masjid teh kan ieu nu Allah iyalah bikin ka Allah cek nu saurang teh urang dia teu hayang urang mah ngaran-ngaran nu Allah teu hayang bikin ka Allah maksudna bikin ka Allah teh kumaha atuh serahkeun ka Allah ih cara nyerahkeunana kumaha cek nu saurang kieu cara nyerahkeun ka Allah mah gampang urang nyieun buledan aju nyieun buledan bae sameter aju kumaha ieu duit lobana 100 juta kanu Allah urang hayang nganyatakeun bahwa ieu nu Allah kuari kaluhurkeun dak mun ragag kanu buleud eta nu Allah mun di luar nu buleud berarti teh jang urang ya bener oke nya makana atuh gampang sebenarnya kos gitu tapi kurang hebat nusa urang kos gitu kumaha kurang hebatna eta mah kan ngaranna nyieun buleudan maning nyieun garis leuwih leutik deui mah ya aju garis we digaris tah aju dibalangkeun ka luhur tah eta lamun anu pas kena garit eta nu Allah di luar garit eta nu urang leuwih hebat mah geus jadikeun eta jadikeun tarolol panitia goblok kan nah berarti kan di luar garis eta kan selain Allah iya oge sih cek nu saurang terakhir lain kitu ieu nu hebat mah kumaha Allah kan maha luhur maha agung maha luhur atuh Allah mah maha kawasa geus teu kudu make buleudan geus teu kudu make garit geus bae duit 100 juta kaluhurkeun nu eueuh eta ku Allah nu turun ka hadap eta nu urang ieu leuwih hebat mantap ieu mah geus paham siapa nu hebat geus ieu ane eta tarolol kabeh nu nyedekeun mah kan ka Allah kabeh nyedekeun mah ka Allah kabeh horeganan di benak hatina mah eta pasti ieu mah panitia masjid ieu mah lain negara lain panitia masjid ieu mah panitia masjid maksudna lain negara ieu mah panitia masjid ieu mah ieu mah panitia masjid ieu mah lain DPR lain ieu mah panitia masjid ieu mah ieu panitia masjid bae geus kos kitu komo di ditu ngan teu sakabeh masjid anu aya di dieu bae meulanan belah dieu dipakean cayo eta si tololna masih eta pan aduh tah eta pan bloon eta kabeh ieu sakan siksaeun Allah eta teh siksaeun Allah eta kos kitu ya Allah ya Rabb nyana dijadikeun khalifah di masjid eta kan khalifah ngaranna eta pengurus masjid teh khalifah masjid
tuh linanzura kaifa ta'malun aing ngelekeun coba tah khalifahna beneran teu dik nyelewengkeun mah duit masjid bae aya aturan dek bangun masjid DKM embung diajak musyawarah ulah dibangun bangun ulah wakaf jatah leger kene karunya kan wakaf padahal geus sing sarengkleh ieu teh dikira urang ulah wakaf disedak-sedak teh kumaha sih DKM embung horeng duitna 300 juta kunyana dilegleg maksudna embung ngabalikeun eta mah di Lampung lah di urang mah moal di urang mah moal lah urang Lampung ge nyontot di sia Khalifah masjid ya kos kitu teh komo umatna asal aya nu marah sia kunaon marahan duit ka mana ka dieu sia ka dieu lain we beudek nanyakeun duit masjid neuk naon duit masjid ditanyakeun sama Allah geus diserahkeun ka Allah tah mah serahkeun ka Allah atuh teh urusan aing eta mah urusan aing mah jeung Allah mah geus akrab goblok sakumaha jeung urang Karawang tolol tuh budak tuh geus ulah loba omong geus ieu bae tuh saya butuh duit kan butuh bae geus supaya ulah loba omong tah saya dikeun beres 1 juta lanan ulah loba omong sih duit Allah mah sok dipermasalah teh mulai bermasalah nyana diberes 1 juta ngalamun bade duit Allah ulah sok dipermasalahkeun aju geus diserahkeun ka Allah teu kudu tanda tangan teu kudu make materai ya Allah mah pangeran aing bingung itu ka mana ngaloyogna pangeran emang butuhan duit aing puyeng lah kayak aing minggu hareup bandek marah deui bebas kabeh turun deui 1 juta aja tuh mulai geus marah deui nya bere deui marah deui bere deui geus kuari asal kapanggih mere awas ya teu mere awas we diumumkeun sia ku aing ieu geus sararese masyaallah kan jeung cara masing-masing summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun tuluy kaula gajadikeun khalifah di muka bumi sabada umat-umat nu baraheula linanzura kaifa ta'malun urang teh keur diperhatikeun dikanyaokeun ku gosep kumaha langkah-langkah urang tarolah merendanan urang mah urusanna ieu urusan di negara urang kamari bapak kolot urang aki urang uyut urang berjuang untuk memerdekakan Indonesia nah nyaman kan di urang teh tenang tentrem Belanda balik ke negarana Jepang balik ke negarana Inggris balik ke negarana Cina balik ke negarana tinggal urang hirup jadi pribumi di Indonesia tentrem tenang nah kuari sabaraha tahun ti merdeka teh di merdeka tahun 45 kuali tahun 2021 seberapa tahun 2000 lebih bodoh dibawa ke majelis ya Allah ya Rabbi itu kurang bodoh-bodoh tingnya aduh ganti gue menjulukannya odob lah di merdeka kan dia 2000 ya Allah ya udah mabok uduk aja kuku mage orang teh keur diperhatikeun dia teh nuturkeun teh ya memperjuangkan bangsa jeung negara ka karuhun urang anu ngejopaknya di makam aya anu di Kalibata aya anu di aya nu eueuh kuburanana nu seret ku Belanda dipikeun ka leuweung jadi santapan hewan ganas dipikeun ka laut dan lain sebagainya hanya memperjuangkan bangsa jeung negara ieu mah maksudna ye ieu urang kuari keur diperhatikeun ku Gusti Allah nyeun ibarat nyeun itibar henteu anjeun ka karuhun maraneh kabeh eta keur belah dia perjuangan ka belah ditu mah Islam mana teh ieu teh keur diperhatikeun ku aing teh cek Gusti Allah nuturkeun henteu ka karuhun maneh anu memperjuangkeun agama ye atuh nu baraheula umat-umat teh nuturkeun rasulna disiksa belah dia zaman Kangjeng Nabi teh nuturkeun ka Kangjeng Nabi sarua belah dia zaman khalifah sarua atuh zaman urang ge kuari sarua
namun henteu nuturkeun ka Al-Qur'anul Karim ya teu jauh ku Gusti Allah dibere iktibar, dibere contoh, dibere supaya urang inget tuh angin, tuh gempa, lain sakadar tuh gitu. Kita kok bisa jadi gempa kos gitu nang saha si gempa, nang saha si angin, nang saha si banjir. Aya naon kok dibanjirkeun? Model kan di gunung, kok di gunung bisa banjir? Aneh di gunung bisa banjir. Tapi kita kan orang pikir, Maha Kawasa Allah di gunung bisa banjir. Ya Allah ya Rabb. Haju aya di wilah-wilah. Imah ieu mah beak, nu imah ieu mah kok aman. Tsunami bae tsunami. Masjid nu ieu mah aman, nu ieu mah kok kena. Makam, ieu mah beak kok makam ieu mah di pinggir laut. Teu aya kieu, teu aya kitu. Maha Kawasa Allah. Ya Allah ya Rabb. Aya jelema ketika tsunami di jero nyana. Kok di jero bisa neuleuh pemandangan laut, pemandangan lauk, pemandangan segala rupa. Aduh, beres tsunami nyana. Salamet teu kumaha bisa ngolowong di jero cai. Kok aneh. Aya kanehan Maha Kawasa Allah. Geus dibukti-buktikeun kan ku Gusti Allah. Mantak aya naon si tsunami, aya naon si gempa, aya naon si banjir. Pikir kelaku urang teh. Sebab urang keur diperhatikeun kang Gusti Allah. Linanzura kaifa ta'malun. Aing keur memperhatikeun kumaha pagawean sia. Mata kurang alhamdulillah kakarak diberes saminggu 2 minggu ge geus naranyakeun we ngaji. Iraha ngaji. Pas dibuka ngaji moal wakal lah cenah nya teh. Sekarang itu. Emang jelema mah kitu. Aju gitu deh. Ke minggu hareup aing bisa teu moal ngaji kamari mah keur teu ngaji nanyakeun deui. Malah ngalengis nanyakeun lagi. Aduh sedih cenah kieu geus teu ngaji. Hampir cerik lah gitu tah. Giliran ngaji moal ngaji. Jelema mah kos karari itu. Masya mantap kula mah gas ulah di bejaan. Geus ulah di bejaan dari bejaan sakitu tadi bejaan sakitu. Mentak sok diumum-umumkeun dulu ngaji tah kula mah teresep. Geus baringan ulah anu ngabejaan ulah naon geus saloyog-loyogna. Jelema nu minggu ieu teu ngaji ge minggu hareup moal ngaji deui bae. Sibuk ceratnya. Kayak giliran orang pere deui ngalengis deui cenah. Karak cenah kula duk ngaji pere deui kiai. Ya Allah. Lalu ngomong sih mah jalan ngaji gede dagang sih mah. Emang itu nyaho. Itu bukan ganjaran sih mah dagang. Masya Allah. Mudah-mudahan orang gabehan dipanjangkan umur, diberi sehat jasad, sehat ruhani, otak orang diberi sehat, pikiran orang diberi sehat, sehingga per detik per menit gerak neangan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang ngadoa jang keluarga urang kabehan, pamajikan anak incu urang mudah-mudahan diberi cara raang hatena menempuh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah tetangga-tetangga urang mudah-mudahan Allah mereka jembaran, mereka sehatan, sehat ruhanina, sehat jasmanina, sehingga sarwa pada menempuh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa terakhir mudah-mudahan pemerintah urangnya sarwa dibere lalonggar hatena, bala lener tur jalujur, sehingga sarwa per detik per menitna gerakna untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu pada akhirna urang kabehan di akhirat berangkat menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.